terjadi bunuh diri lagi. Apurannya. Talib, kau persia. Terjadi mang. Terjadi goblok. Dengan lupa subrek. Godan. Kan si Halim yuk. Nek nan kan si Halim. Pan urang teh boga hutang ka pamajikan si Halim. Ai ho hore. Bola. Ayo ge, ayo. Neng, dar aya naon? Alah, segala sok nanya kendara aya naon. Atuh puguh, kumana sok ngayakeun naon? Ja pamajikan mah diayakeun ku salaki dipasak. Ayo paling ngajedog. Ih, gorengnya neng. Atuh heula pamajikan mah hade ge uhna naon. Ngeunaheun hees bae teu masak-masak. Atuh mantak bisa hees neng, ai beuteung lapar mah. Ja eta nyaho. Geus oge neng, doakeun nya anak berangkat museup heula. Enggeus kira ka ditu. Teu kan disiapkeun pamanggang nama. Bola, urang kiperan yuk. Ayo. Geus ieu sia heula nu kiper. Gantarawang sakit teh nu ngabendal aing. Bagong doang dari nya. Berangkat heula nya neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Gong sianya, Ampura mang lain aja. Pak Gong uhapuran yang aing mah. Cacak sia kuain. Mudah-mudahan si Halim menang laukna loba. Si anjeun pamangkangna ge ngabadu. Untung aing teh beunang. Mun beunang suku aing buntung. Hei, sering ngap kernaon? Pugu aing udah jelema. Ulah loba omong sia. Ah, bejakeun sakuai. Ulah bon wayahna ieu. Bejakeun pokona mah kuaing. Sakalian tadi gantung. Kepan sia ngelel bae. Ulah ge bon wayahna bae. Ke aing moal bangur di ka sia mah. Hogos, mau dibejakeun kuaing. Tapi sia syaratna. Nano ge bon syaratna. Syaratna, kalau tunjuk aing 2 karung yo. Ih, sakarung bae ge bon. Sabodo sia yang dibejakeun mah kuaing. Oke. Hari ngap. Hoy budakna. Tadi ya. Loba sia. Mantap.
mantap. Jukut anu ngalakeun. Padahal nama eta aing teh nyaho jelema nu udag-udag nama. Lah gahil, gablek me aing hante. Rek palodar kitu mena. Heh, sanu ngeusepan lauk aing eta. Keun ku aing. Heh, Halim, gablek pola teh sia. Atuh boga eta, unan gitu. Atuh sia gawenan ngeusepan lauk aing teh ya. Sanu ngusupan lauk sia. Ari eta sia naon? Aing mah ngusupan ge lauk aing nu bareto leupas. Iraha boa sia boga laukna. Keur bareto eta. Atuh ke lauk aing kena useup sia eta. Bodo amat, dibawa balik ku aing. Da aing manitaan hante kana lauk sia ngadar useup aing. Geura bae lauk aing ka useup mah. Biwir sia ku aing dicangkol pake useup tah. Ulah goblok, jang ke bibir aing cawe. Makana geura mabur ka ditu, bisi ku aing dibabuk ku balukang. Mun bisa maka laut ka ditu ngusupna. Sugan bae menang lauk hiu, ju jeung siana dicaplok. Bayang amat, mending sia betah dicaplok bobongkong jeung laukna sagala. Heh, pan sia. Hiling dah. Suruban. Tah cukupna. Geus aing manak balik. Oke, nunya. Ah. Betul. Mending di dia aing ngusupna lah. Di ditu aya Bos Edan. Bukan bae aing menang lauk gede di dia. Bos apaan? Keur macul aing mah. Oke, eta nyekel jejer lain nyekel pacul. Atuh dari ama ieu geus nyaho pake nanya. Biasa bae mah ngomong na ulah galak-galak, ge kami mah nanya doang. Geus saling lah mabur ka dari itu. Matak sial aya dari ama. Koret hang nyeloge. Oh iyo. Alhamdulillah Gusti, abdi mah tambah yakin bae. Gusti mah maha adil. Tuh, menang kan aya kami mah. Komo meureun mun dari ama aing menang nu sagede ping-ping. Lah, buana mah mun eueuh kami mah menang keuyeuk. Coba kami anjeul lauk nama. Embung lah kayak dari hayang bae. Koret, Mang. Bagonggong dari ya. Betul, maksudnya mau bantu nasakal nih. Hai, nah. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu.
janji kita jumpa di sini, datanglah. Iya, Anggus datang, Neng. Masa Allah, Halim, kalau ngebasohan siapa? Masa baju siapa? Salin baso kabeh. Pugu digubrus ke Neng, ku si Pau jeung ku si Gogodan. Hi, ku budak letik ge eles siapa? Maju mana laukna? Yo. Go, segera panggang. Lah Halim lok sagede kitu ya. Kumaha manggangna. Atuh digoreng bae oge, Neng. Geus ka dieu. Aing beunyeun pamanggang sahurun. Nyawa mama hiji ge sagede cilik monyet. Kumaha deui, Neng? Geus ayo. Bon. Siapa tas di mana, Bon? Biasa, Rip. Entah salah cukup aing mah. Asia mesti mana? Buku aing mantas naong laut, Bon. Gerah, Neng. Ya handukna. Dia bajuna geus kurasahan ka ditu. Heeh. Sama turun bagalok tadi tongan bae. Teu man pugu Bon pada ngusupan bae. Tadi ge aing mantas narug tugan tangkorak si Halim jalau ka aing diusupan. Lain bedil bae siapa? Tuman jeung make tuma yo. Pugu karunya aing mah mun kudu dibedil mah. Geus lah, mending ngopi aja kan aing. Oke ayo. Siapa yang mau diajak ngopi mah? Enak dia. Hai siring hap. Wis tenang jeung aing mah. Ayo bener sia. Heuh, sayu. Siap, saya naon? Tekerna naon, Bon? Neka mana sih ya? Neka dia ya. Neka lu ngopi kanu si Arif. Hayang sia. Geus sing aing bae, Bon, ngopina, aing nyeunkeun. Oke. Bon, pan bageun siring hab ka sia mah. Hei, aing teh. Musailah reduk bae yo. Ih, kebal amat pemajikan teh. Teu nyoka beuteung lapar meureun. Gede Bon ya ngopi. Mantap. Kopi aing teh. Rep, mau ngopi tuh? Ulah ieu saya teh mah saling segera ka ditu. Ngerasa kayak masih ya. Koret sia. Udah teuing. Karunya yo. Masih iya, ulah. Urang ngopi duaan. Oke yo. Bon. Dala ya dinu aing mah susu. Gas mending dinu aing bae ngopina. Ai, jauh Rep. Mantap pertama ya. Gas gerakan dia. Oke. Bon. Dala ya, saya dinu aing mah kuean. Hai, bener sharing hub. Atuh bener lah. Nanti kadeule. Oke, aing kerja deui. Bon.
Komo sia dinu aing mah, aya papais, aya boges, hajo sepan cau, sepan mantang, sepan tales, aya kabeh ge dinu aing mah. Oh garip, aing kadinya bae. Tapi na aing mah ngopina nek sorangan bae. Lah, kehead, aing kadi hantu, kadi Tuhan tuh. Ya, masak. Saya kira dahar. Ayo neng. Halim, cocolan bae lauk nanya supaya awet. Ih, bagi dua bae neng. Neng huluna, beteungna jeung buntutna. Pira kuti balik. Nu aya ge huluna. Jama kepala rumah tangga. Beteungna jeung buntutna ku eneng. Ja neng mah makmum dina rumah tangga mah. Ngeleh bae heula aing kuari mah. Nu penting mah pamajikan bunga bisa dahar jeung lauk. Pan Halim kalau ngahulung kudan kitu. Nah, neng. Terus saya kira dahar. Tah, huluna neng beteungna jeung buntut nanya.